Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Iya, orang baheula teh kos kitu da ka cicing di imah gede mah. Baheula mah perang. Kuari mah kita ngaji, kita ngaji. Idza qila lakum infiru fi sabilillah, di mana diseru ditita kunaon atuh maraneh kabeh lain ngararaji ngaluhurkeun agama Allah, berangkat sabilillah ilai kalimatillah, ngaluhurkeun agama Allah. Kok maneh make embung kene bae berat kunaon emang? Warung nu nungguan, warung ruko nu nungguan. Masya Allah, kari balik ilal ardi manehna ngeunahan di imah bae. Coba nanyakeun ngan utas ngaji. Bener. Jadi pengen dibalik. Ngaji atuh di jelema mah. Ngabahas naon? Akur lah jeung batur. Henteu nu dibahas naon? Aya nu dibahas mah. Naon? Nyaho sakol-sakola kitu. Sakol tum tolol. Dasar gaji aja lawan culang cileuk heran. Teu khusyuk jasa. Awakna mah di majlis, hatena mah atuh di karung. Allah. Nah iya lamun urang ge ditanya malakum idza qila lakum firu fisabilillah istaqamtum. Kunaon si maneh ngarasa berat amat ketika diajak muludan ngagungkeun agama Allah, ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi, kok berateun amat sih lah jak kitu-kitu keneh cak cenah teh muludan. Nah ieu kunaon maneh diajak ngaji, urang ngaji ku di sekitar muludan Rajaban eta bae hayu berat cak cenah teh. Emang kunaon sih teu daek gaji majikan kunaon teu bisa ditanya puyeng aing. Emang kunaon teu bisa ditanya? Gagu ngadadak aing mengaji babanda bae lulu cak cenah teh kudu mawa bekal nu beude ngaji teh. Emang atuh asal 3 minggu bon. Masyaallah isi pemajikan apa juri ciu kos kieu. Kadang ku pemajikan atuh dasarna ribut atur ngajinya mah ribut ieu mah. Aya teh jelema nu kos kitu. Bisa kau tuh berat. Masya Allah kan. Ilal ardi wa quli fiha. Maksud lain si pampeli taubeh ieu teh dijejel ku Gusti Allah. Tolol amat, boloon amat maneh teh idza qila lakum munfiru di mana-mana diseru dititah. Kita berangkat fisabilillah ngaluhurkeun agama Allah teh. Maneh mah ngarasa berat nanahonan ja perang aya wakaya teu paeh mah waka can paeh mancan bae di imah bae ge aya can paeh mah teu bae ulaku gara-gara perang sieun ka paeh janu teu perang ge nu di luhur kasur paeh bae janu perang ge waya salamet bae tetapi sarua pada perintah Allah kok diabaikan si perintah Allah. Nah iya raditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah ranjan kabeh sararuka ku hahirupan dunia jeung kasenangan dunia gaganti ti akhirat. Anu pamama taul hayatid dunya fi jambi matain akhirah ma illa qalilun. Teu aya kahirupan dunia kasenangan dunia mah dibandingkeun jeung kasenangan akhirat mah angin hanya sabakatul hiber mata qalil illa qalil hakir. Senang pangsenangna pangkayana di Indonesia Pak Harto almarhum Ibu Tin dek meuli naon nyana kapal kabeuli duitna triliunan menjabat di Indonesia sabaraha periode sampai ke replita 1 2 3 4 sampai 5. Wah geus teu kawadahan tarolah nyana umurna 80 sekian
senangnya nah kamu mana baik dikawal dek dahar kudu ayat tim kedokteran heula besi air racun dan lain sebagainya tuh ente pernah nama cerita macet di Doyong tuh pernah ente pernah nama cerita di Karawang macet tuh pernah nama tuh pernah di Bekasi macet orang mah di Tomang macet orang dah dongeng na anu Karawang gak dia macet dongeng teh ya Allah aku mati Serang kayak kadi macet Pak Harto teu pernah nyaritakeun macet teu pernah kabeh titah nyalingkir nguing 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 dot dot nguing 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 dot dot kaget urang lamun keur di tol anu kos kitu nguing nguing di Jakarta eta kadengena kan ku urang padahal mah awas 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 tembak sia aing awas 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 tembak sia aing eta kadengena ku urang nguing 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 dot dot kok kok kadenge ku ceuli mah kos kitu pada awas 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 sia batan orang dikawal pan dan orang memang Haji Pendi pernah dikawal teu pernah saha polisi rek ngawalnya yang ngawal kudu mayar ai nyana bayareun pernah tapi jeung kula pernah nyana jeung kula ka Cipanas ka ditu hayang gegeraan menuju waktu pernah minta polisi berat ayo bener maka polisi pengawal daun ngaranna naon cepat ngaranna naon teu nyahoeun di ngaranna ge ya Allah Watu dikawal ke polisi. Watu puncak karena dia seot kudupan nuturkeun polisi orang datang ka Cipanas. Datang ka Cipanas bisa ditanya mabok aing cak. Lain mabok lalagan uger. Dikawal ku dikawalna. Ai jelema lembur mah tuh geus kitu. Mantak urat pi menterian acan nama kono presiden. Mabok dikawal maboknya nama. Ulah cakna kiai ulah deui cakna. Dunia muter cakna. Kan ieu mah dia ditungguan kan ku jelema di Cipanas ya otomatis make patwal urang. Eta kos kitu. Bung ulah deui kiai lamun deuk make patwal kiai bae. Kitu kuari geus ngomong bae kula mangken nang angkot bae cakna. Puyang ya. Emang kumaha urat jelema mah kumaha urat. Nah, araditum bil hayati dunia apakah mana saruka sarenang ku kahirupan dunia gaganti ti kahirupan akhirat sabaraha tahun senang di alam dunia 10, 20, 50, 100 tahun sugih kaayaan anak fasilitas pendukung hayang naon aya kendaraan lain kendaraan ecek-ecek ti mimiti baby band Lexus datang ka mobil lu urang teu nyaho ngaranna naon jadi sia mah sadana dibere nyaho ge koe jeung nyaho aya mobil Rolls Royce kos kumaha tuh nanyakeun deui pan capek aing aju nanyakeun hargana geus kulu sia imah sia pamajikan sia incu sia dijual kabeh pake beli Rolls Royce can kabeli sia ambo cenah ge geus ulah ambo tah ieu batur makan ku sekarang itu mobil teh bae masyaallah karim hotel nu mana bae kabeuli ku manehanana wanita nu mana bae kabeuli ku maneh dahar isuk-isuk di Paris sore di Inggris masyaallah ka Prancis paeh nyana di urang loba nu sarapan ka Singapura dahar balik ka urang lain saeutik urang Indonesia urang Indonesia lain ti urang mah ka Kelapa Gading bae ka BSD bae geus babanggaan urang mah be asa aing batur mah tah nyarap teh nyarap ka Singapura mandi ngising beres balik ke Indonesia emang teu sakitu kitu orang Indonesia kos gitu eta nu make duit urang ya emang aing teh nyaho ini sacenah sih kesebutan rahasia dong kiai nu mantak nyaho kaajak bertuh sia suuzon ka aing tah iya nu balanja ka Singapura nu gambar ajak balanja ke Paris nu balanja ke Holland nyawa si Holland tuh Nederland mana tuh hayo Nederland nah iya belah raja belok kiri eta Masya Allah senang
ingat ka pangeran henteu teu saeutik pejabat bukan rahasia setik dong mas setik ketika manehanana kunjungan ketika manehanana berangkat komo keliling dunia tugas negara cacak-cacak di urang ka unggal kabupaten nyana ketika diajak sholat yuk urang sholat lah sholat mangke deui bae tugas urang bae heulangan teu saeutik pejabat nu model kos kitu dekumaha coba dituturkeunana ieu mah keur carita nyana leuwih suka hayatid dunya araditum bil hayatid dunya komo diajak perang diajak ngaji bae pejabat nu bidaekeun diajak ngaji coba kuari ieu nu loba ieu coba ieu eselon 7 mana coba nangtung emang aya atuh siapa nu matak daek susah kadeleuk ku aing beungeutna mengkerut kabeh ye atuh coba anu sararugi daekeun cicik di majelis embung daek ngaji jauh di mobil embung ngahiji jeung urang kadenge geus kunyana kajeun geus kajeun pajar aing teu nyaho aing aya deres teh daek ngaji keneh deres masalah ngan ieu keur carita urang makan ngahiji kan nyana mah embung ngahiji jeung urang besi kotor bajuna komo ngahiji jeung nyana kagesek atuh kotor atuh kaambeu pan sing kurucun pan sagala rupa urang mah mbah sakalida make parfum nang meuli di mingguan teh ngahutang 500 hangit lain bau lain seungit hai pan pejabat bau set seungit kan kaambeun lagi ieu mah kita tadi ge kula henteu ngambeun seungit ja komo nyeleuk ka dina mantak tilok atuh ya Allah nah araditum bil hayati dunya apakah kamu marane kabeh senang suka dengan kehidupan dunia nu sejenak waladati ajeun kalimatannya sakedeung 10 tahun 100 tahun andai kata sampai 100 tahun bandingkeun jeung akhirat abadal abidin wa amadal amidin surga anu kesenanganana hese caritakeun lamun carita gedung istana lain batu cisoka urang ngabangun batu cisoka kahujanan jadi taneuh deui baheula kuari mah tuluy parah henteu aya nu kitu anu henteu kicek urang cisoka bu aing ge jualan batu atuh bongana beureum na make beureum tuh beureum naon aja baheula mah di Cilongok kan nyarinan batu baheula orang Cilongok teh sarua dibantingkeun bae ge dibantingkeun tilok peupeus urang Cilongok mau nyeun batu jarago urang Cilongok lah cenah kiai ye keur leutik kula ieu nyarinan batu di dieu teh bantingkeun ka hulu anakna tilok nanaon aing kahandap sarua ajur ieu urang kuari demi kehidupan dunia hayang jadi penggede wah ngaluarkeun sabaraha ratus juta miliar triliun demi kehidupan dunia dek ngangkat barang nyokot barang nyogok raditum bil hayatid dunya di akhirat bakal kumaha demi kehidupan dunia jenteuing ngridit ke padahal dilarang ku Gusti Allah geura paes sia kerasa ulah ke di akhirat di jero kuburan digencet sia demi kehidupan dunia uang bank jelema daek nyokot duit pelembungan kuari geus merajalela jadi umul balwa buah behan kuari sakedeung deui paes ya usaha make duit bank meuli mobil meuli dan lain sebagainya isuk pageto bakal ditanya ku aing diriba cek Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim Rasul aing geus kajelaskeun sahabat Rasul geus kajelaskeun para wali-wali Allah geus kajelaskeun teu ngadenge cilisya dengek sia dikucuran ku timah nah timah lagi menang di neraka jahanam tamat teu sabiraha korocek hayo rasakeun sia ayo teu ngadenge sia kuari sasenangan sia ayo demi usaha bank demi kendaraan kredit demi rumah kredit demi jabatan uang demi araditum bil hayatid pohonya minal akhir digantian kesenangan akhirat anu sakitu mewahna istimewa jeung hebatna
digantian ku kesenangan sejenak karumpak aturan agama. Naudzubillah min dzalik. Araditum bil hayati dunya min al akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Aya kesenangan dunia, banda-banda dunia komo urang teu gablek naon. Boga motor geus sampurna, cat lagi make udah terbang. Iya tuh orang Jepang ge bingung ieu buatan saha cekna motor ieu. Ceknya na ieu motorna mah potongan Jepang tapi cat kuda terbang ieu cekna ieu. Tah geus teu di aku. Keur mah urang susah boga angkot hiji-hijina ge betus malulu. Haju urang teu salat, haju urang make duit kredit, make duit bank dan lain sebagainya. Rugi ai eta mah pejabat make riba ge nyogok ge senang-senang atuh di dunia sanajan di akhirat engke disiksa. Ieu kiai nu kabere kiai nu kabere kiai lain pudoli bae kabeh. Hidup pajak. Coba direnung dunungan. Atuh sia kunaon beuki duit pamarentah. Pamarentah mah tajangin jalan, gorong-gorong, kantor, laksanakeun. Ulah di dahar. Aya kiai dibere ku bupati BHS babanggaan. Wow, ngapung ka luhur. Ya Allah ya Rabbi, aya nu teh dibere BHS padahal mah disalametkeun ku Gusti Allah, ngancem ka bupati. Belum tahu dia siapa saya. Padahal disalametkeun ku Gusti Allah eta teh. Hakikat mah teu dibere BHS, teu dibere tamer teh. Ya Allah ya Rabbi, endahan ngancem ka bupati. Masya Allah, aya nyebutkeun bupati pelit, celok bere ka aing mah. Salamet sia teh dibere teh salamet. Masya Allah karim. Tah, deka Allah. Ulah coba-coba betul. Biasian ku duit ti pamarentah. Cobaan. Coba hudang ti penting. Mun teu puyang sia. Dia cenah kula mah teu ngada duit pamarentah ge puyang bae. Atuh sia bari dagorkeun kuduna. Emang hulu sia mah hulu lain hulu ibadah meureun. Geus, isuk mah kuaing diadukeun jeung tihang. Coba mun hayang wauh ka Allah. Jelema anu can wauh ka dunia pasti ngagugulung dunia. Lamun geus wauh ka dunia ngajauhan ti dunia sebab dunia teh orai. Dunia teh orai. Dibelit sia ku orai. Bahaya kunaon haju urang cinta dunia. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah ridho saruka sararna ngaranjeun kabeh ku kahirupan dunia sehingga diajak berjuang embung, diajak berjuang tembung berat luar biasa, malas telat lambat. Aya datang nama ke tempat perangan batur geus baris kakarak datang percis kos kaji batur geus darariuk di majelis di luar kabeh geus mulai setar karak nyana torojol we datang lambat biasa. Lambat eta teh bensinna kajen kukumaha ge aya pamere tah ti pamarentah peureum sakalina datang peureum. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Atuh maneh suka amat resep amat kana kahirupan dunia diojol tina kahirupan akhirat, padahal mah kahirupan akhirat anu luar biasa indahna, kahirupan akhirat senangna, kahirupan akhirat teh sakitu puarana. Kok kuari diojol ku kahirupan dunia nu sajenna rugi amat. Fama mataul hayati dunya fi jabbi bata'il akhirah illa gal. Allah ya nu ngomongna Allah. Kanjeng Nabi lempang Mina ndek ti Mina deuk ka Arfah. Tah di dieu ngaliwatan naon?
Mina dek ka Arfah, baheula mah Kangjeng Nabi ganti Mina ka Arfah. Urang mah ti Arfah dek ka Mina ngaliwatan naon? Musdalifah. Derek ngajawab. Poho. Nyeunang mah kieu bae ke, liwat mananya? Ke liwat mana? Ulah bae liwat Rajeg deui. Abong-abong aya mitohana teh di Rajeg. Di Musdalifah Kangjeng Nabi. Nanggi bangke embe. Kangjeng Nabi wahai para sahabat itu naon? Bangke tuan. Bangke sa? Bangke embe. Kunaon eta dipicieun? Kuno bogana atuh nu bogana geus teu butuheun jarijieun atuh ka bangke embe mah. Cik Kangjeng Nabi Allah leuwih jarijieun. Leula dunya batan nu boga bangke kana bangkena. Andai kata dunia mulia menurut Allah mal dibikeun seteguk-teguk acan ka kafir. Nu batak dibikeun ka kafir lantaran dunia ina kajenjang nu hina. Eta bahasakan lain lalagaan berarti kan urang ulah resep kana dunia. Ulah hayang. Ieu mapan kontrak politik. Kontrak politik. Kontrak politik, kontrak aduh dilenyitkan sorban demi dunia, demi kedudukan, demi demikian. Nah wayahna bersiha ulah cinta dunia. Kangjeng Nabi manggil ki Bilal adzan. Ki Bilal langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Ki Bilal azan jelema kabeh nu keur macul, nu keur ngaput, nu keur cicing di imah, nu keur dahar kabeh stop. Masyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tilok kayak di lagam-lagam baheula mah lempeng cara di Maroko. Di Maroko lah lempeng aja. Nya mah teu nyawa nya tilok hudang subuh. Atau lamun ditanya emang ye. Kula dongeng di Maroko adzan lempeng nya kieu we emang naon? Ya teu ngadenge ya Allah ya Rabbi. Sakitu mongpongan ka hotel, mongpongan siang arti mongpongan. Mongpongan. Teu ngadenge nya mah. Emang Mang Haji hudangna jam sabaraha? Henteu ieu mah lain masalah hudang cenah emang anu adzan. Ya Allah. Aing diajakna. Teu ngadenge adzan acan. Ketika aya angin teh aya angin tas dahar pan tas dahar teh aya angin. War. Haji nyaho. Emang aya angin? Angin gede campur hujan. Jih. Kula mah meureun geus ka kamar cenah geus sare cekeun. Eueuh bae nu nyaho eueuh. Angin campur hujan teh nyaho, azan teh nyaho. Ih, tah si jelema. Ya. Tah. Terus sampaikan ka hayya 'alas shalah. Beres salat jelema kan geus daratang ka beti asyhadu alla ilaha illallah terus. Cek Kangjeng Nabi Bilal diuk. Sora maneh keur ieu kos kitu tante. Henteu cenah Tuhan. Ari kenceng mah kencengan henteu kitu. Eta dipake naon kos? Teu make naon. Kenceng sorangan lain sora maneh. Sora Allah. Ki Bilal kieu bae. Sora Allah kumaha sih maksudna? Ruh maneh anu diasupkeun ka jero kuari geus bersih. Sehingga eueuh hijab ketika anjeun azan maneh nyaho henteu Bilal aya naon
kadenge kira-kira genep ratus kilometer di dia ka Serang, genep puluh kilometer di dia ka Serang, genep 10 kilometer sampai marhalatayan cek Kangjeng Nabi kadenge sorangan. Kok bisa gitu sih Tuhan cek Bilal teh? Suara maneh nu ikhlas timbul tidak kolbu nu bersih kadenge tuh ku kaula nu di sawah eureun maculna, nu di kebon eureun ngebonna, nu keur ngaput eureun ngaput, nu keur dahar eureun dahar. Cah Haji Pendi azan. Allahu akbar Allahu akbar. Allah ay agama aya ngan eta sorana gitu. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an boga duit eta azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Keur ngarokok ge goblok teh azan saha. Tambah deui. Eta lain masalah lagamna lain aya lagam malah nyana ge serakna serak-serak basah mah aya. Aya tapi teu didengekeun ku batur naon eta masalahna. Di dieu letak permasalahanana. Masya Allah karim. Lain ku lagam lain ku sora lain, tetapi ku ikhlas. Bilal Masya Allah suara aya nu ngabandingan ku ari ge sarua bae. Tetapi ikhlasna kuari asal ngadanya azan bae di Mekah teh askar soli tak narutupan eta toko kabeh komo tahun 90 genep mah tutup urang transaksi endek beli tas mege askar cek nya atuh ditutup ber tinggal ditungguan we di cirian ku urang aing can mayar di dia ya dan apakah eta orang Arab na haju ka masjid salat? La. Num. Sare jangan di jero. Tanyakeun coba ka Mukimin. Mukimin tanyakeun urang Arab nu nutup apakah nyana salat henteu di jero hees. Kok nyahoun Mukimin sarwana. Mukimin mah ngabarengan jeung nyana. Ta eta, kunaon eta? Suara azanna. Sakadar nu dikaharepkeun teh ngeunah merdu gitulah kayan. Kiai sarua bae ketika kiai ngaji lebat boh dinahuan bae dimantekan martilnya mawa asal ngaji bae ge ya Allah ya Rabbi bilagahan dah tapi jelema sakali dua kali balik lain masalah kurang nyahona dina ilmiah lain kurang hebatna. Mungkin nyana doktor, mungkin profesor, mungkin julukanna buya, mungkin berbagai kemungkinan anak. Tetapi kunaon teu dinikmati kolbuna suarana lain timbul tina ruh nu ikhlas. Seperti eta cek Kangjeng Nabi bilang ditanya deui nyaon teu maneh bilang aya naon Tuhan nu ngadengekeun lain sakadar manusia saha malaikat di langit ngadengekeun suara maneh kabeh mantak digerakkeun manusia ketika anjeun azan nu lap-lapan ti 60 km masih kena kieu ih Bilal ngeunaheun amat azan ih Bilal kadenge didengekeun lap-lapan suara masih didengekeun urang mah di hareupeun masjid bahkan anu ngomong gitu bandeng budak azan eta kan kalimatun thayyibah kalimat syahadah teu menghargai nu mantap teu dihargaina nu macana teu menghargai deui mantap cek Jalaluddin Rumi orang yang merusak keutuhan kebangsaan akan dirusak kembali eta bahasa Jalaluddin Rumi orang yang merusak keutuhan kebangsaan keserikatan negara akan dirusak kembali bahasa Rumi Pohara Jasa. Kok bisa gitu? Sebabnya sekedar di lisan tidak ada di kolbu akan dirusak kembali. Jalaluddin Rumi sabaraha tahun geus maot tetapi ketika kurang dibaca bahasana ya Allah jangan sekali-kali
bahasa Jalaluddin Rumi nu matak jelema nu ngomongkeun bakal diomongkeun deui eta ti Kangjeng Nabi jangan sekali-kali merusak keutuhan bangsa dan negara dah akan dirusak kembali jangan sekali-kali melantunkan menjunjung tinggi kebangsaan dan keserikatan bangsa akan dirusak kembali kalau tidak dengan hati nurani. Jalaluddin Rumi kiai ngomong naon bae ge teu didengekeun kolbuna lain ngaji dunia akos kifudali mah saudara-saudara jadi kita ini harus kadenge nama kos gitu pada amplop kutub Robbani wal Arifin Soma dan bakakak lamun suara adzan Bilal asli adzan kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asli didarengekeun jauh lap-lapan mun aya nu gandeng awas ya hei ngaganggu aing keur gandengkeun adzan Bilal marahnya na kanu gandeng moal aya ongko nu gandengna ku sebab keikhlasanana lain bae manusia malaikat ngadenge cek Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb urang adzan eta kitu teh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah serak basahnya asyhadu an la ilaha illallah nyana ge cilak-cileuk tatangga ngadengekeun aing tante ya nyana mah atuh tas adzan teh leuleud dandela aja unu ngadengekeun goblok cenah asyhadu anna Muhammadar Rasul ayo kulantara unu ngadengekeun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah cek tatangga pan kitu amat adzan sugan teh unu ngadenge nu aya mah teh dibaguskeun ku aing eta adzan teh lain goblok manya aya jelema jeung jelema beda adzan sama kudu dibom lu kos kitu mah malah metungtungna salah la asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Allahu akbar Allahu samad koreng pentingna tas ngadegeun uas Allahu akbar Allahu samad ya serante adzan ngaji nyanyi sarua ketika Imam Jalaluddin Rumi nyanyi Masya Allah Karim jadikan ruhmu seperti Yakub engkau lihat Yakub selalu menangisi Yusuf tidak pernah sedetik pun melupakan Yusuf sebelum tidur setelah tidur ketika tidur Yakub selalu menangisi Yusuf sekian tahun sampai buta matanya menurut penglihatan kita Yakub buta mata menangisi Yusuf ketika Yusuf mengirimkan bajunya hidung Yakub telah mencium bau wangi baju Yusuf ternyata begitu sampai baju Yusuf kepada Jalaluddin kepada Yakub langsung baju dikewajahnya seketika itu pula mata yang buta menjadi waras kolbu yang rindu menjadi dan lain-lain sebagainya eta bahasa teh nitah ka urang jadikan hati kita sebagai Yakub. Kalau Yakub terus-terusan mengingat kepada Yusuf, akhirnya menjadi waras, zohiron wa batinan, mata dan kolbunya waras. Itu sebagai contoh, jadikan hati kita sebagai Yakub selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, zohir dan batin akan waras. Ketika seseorang telah waras, jangan pun berucap yang benar, yang salah pun akan didengarkan. Ketika kita tidak waras, jangan pun berucap yang tidak waras. Yang waras pun, yang benar pun akan tidak didengarkan. Contoh si Kutub Robbani.
tadi dengek Yakub eta bahasa Jalaluddin Rumi lamun ku urang dibacaan ya Allah bahasa Jalaluddin Rumi Gusti Allah nu agung mengapa orang nyaritakeun Jalaluddin Rumi istimewa nah ikuna dia bahasa Jalaluddin Rumi baheula keur aya didengekeun geus eueuh ku ari ditransfer terus melalui ruhani Jalaluddin Rumi aya Mansur aya Yusuf aya Pansuri dan sebagian-bagian wah loba tokoh-tokoh Jalaluddin Rumi didengekeun ku jelema zikir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didarengekeun geus sabaraha ribu tahun datang teh ratus tahun masih indah zikir-zikir asal sesuai jeung aturan anu diberikan ku manehanana saat lambat la ilaha illallah bakal leungit geragengke la ilaha illallah la ilaha illallah ulah dibuat-buat selama encan beralih terus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha gerakan dengan sendirinya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke geus jambung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah geus di luar nahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun diteruskeun datang ka ditu hu aja pengen gosok huwal atuh siapa taman newak manuk ama manuk naon karah puyuh tah eta huwal matuh mah torekat mah newak manuk panjang dongengna ih atuh kos kitulah torikoh mah kudu aya guruan atuh sesuaikan bakal nyulusup ke jero hate urang ketika ditanya naon sidu asup ka hate kon nyelesep saha nu ngasupkeunana moal bisa dijawab ku urang sorangan saha ge nu ditanya bal Allah ketika orang terbawa ku alunan zikir Masya Allah aya satu kenikmatan geunaheun perasaan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aju nangtung nya joget la ilaha illallah illallah la ilaha sia mah joget Bali meureun teh mah ya karim na illa tanfiru wallahu alam bisawab a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين Wallahu a'lamu bimuradihi ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong angke kang padha ngimankeun ya ladzina kabeh syahadatu bainikum utawi nyakseni di anten dalem antara sira kabeh idza hadarat tatkala hadir ahadakum ing salah sawiji sira kabeh opal mautu maut ay asbabu tegese pirang-pirang sabab mautinal wasiat ing dalem nalikane wasiat istani iku wong roro Jawa adlin kang anduene karane keadilan minkum kang tetep saking sira kabeh khabarun bimana lamri yaiku khabar kalawan mana amr yushhid sebecik nyaksiakeun yahat wa dapat syahadati lan utawi dapat lapan syahadat li baina kadua lapan baina alal ittisa'i iku tetep ingat tasih narima gajembarkeun pemilih wahina badalun min idzalan utai lapadina iku dadi badal saking lapad idza azhar pun li adhar atau iku dadi zarab kadua lapad adhar awaqarani atawa kang wane karane min gairikum kang tetep saking salian sira kabeh gairi millatikum tegese saking tegese salian agama sira kabeh ini in antum lamun tuniba posira kabeh darabtum tegese tuniba atawa lamun lumaku atawa lamun nyaba antum tegese sira kabeh darabtum tegese lumaku sira kabeh sapartum tegese nyaba sira kabeh ila di dalam bumi fasabatkum musibatul maut maka ngenani kum ing sira kabeh apa musibah maut tapi sunah umakang nyengker sira kabeh ing karone akharani Tawakafuna tegese ngandhegaken sira kabeh ing karone akharani sifatun yaiku dadi sifat li akharani kadua pada akharan min ba'da salati saking zauzana salatil asr tegese salat asar ayo kasimadi maka sumbaya karane akharani alipani tegese sumbaya karane akharani billahi ing Allah inir kabtum lamun mang zira kabeh sagakum tegese mamang zira kabeh ing dalam syahada wa yaqula lilan ngucap ya akharani ilapan lana ustari bihi oranana tuku ingsun asadaya bihi kalawan syahada billahi Allah zamanan ing rega iwadon tegese urup-urupan nakhudhu kang bakal ngalap ingsun sadahu ing zaman badalahu bid minad dunya bian dalib bihi badalau hingga genten Allah minad dunya saking dunya bian dalib bagalawan yanta bian ahli bagalawan yanta zubah ingsun sadabi kalawan Allah nasadato nyakseni ingsun sadaya kadiban ingkang goron li adhi kena arah zaman walau kana al-muqsamu law al-mashhudul halan sanajanana itu apa kang den sumpah apa lau kada kang ado kang den saksian apa lau kada kang kuzakur bakang anduene korobatan minat tegesa korobat saking sun sadaya wala naktumu lan oranan nung pedakan ingsun sadaya syahadat Allah ing syahada Allah allati amarna biha kang marantah ya Allah na ingsun sadaya biha kalawan syahada inna Sature ingsun sada idana itu tegari-kari ke katamnau lamun ngumpetaken ingsun sadaya ing sada laminal asimin iku yakti wong kang doraka kabeh iku yakti wong kang doraka kabeh. Ayat ieu dicaritakeun sabada ayat-ayat anu samemehna. Di antarana ayat nu samemehna ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ayat anu etama ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum batalina jeung agama
diukur amar ma'ruf nahi munkar ku kakuatan demi agungna agama mampu orang make tangan besi gunakeun teu mampu orang make lisan bae teu mampu make lisan ge pabiqalbihi ilah ayatna alaikum anfusakum diri sorangan bae urusan ku ari mah sebab ngurusan batur teh lain teu hayang jeung lain teu terpanggil tetapi teu mampu di Indonesia ngeuweuhkeun korupsi bae geus eueuh nu mampu kiai ngaromong ka bae geus teu dianggap neraka geus teu kadeuleuan ku mata hatena malah makin tambah deui disajaba korupsi teh deui ayeuna mah periswah sogok menyogok kiai atuh geus ngomong bae ge malah menjadi-jadi geus teu dianggap kiai malah kiaina ge kuari mah kasogok ieu geus teu dianggap kemudian atuh ayeuna mah tatanan-tatanan nu lainna di Indonesia geus ese dibangunlah bangsa sarana-sarana permaksiatan sarana tempat mabok, tempat judi, mimiti hotel, nightclub dan lain sebagainya. Saha nu wani kuari dakwah bil yad dakwah bil lisan ngan saukur didarengkeun doa. Nu tersentuh di antara 100 hiji ge can puguh. Terus kabelah dina dakwah bil qalbi berarti geus lemah jasa. Calcel mun geus dakwah bil qalbi urang teh calcel sarana-sarana ibadah kafir. Kelenteng da gereja teh dengan dasarna ketika urang ngadukeun ka pamarentah. Dibere urang bahwa di negara urang demokrasi hancur-hancuran. Namun di daerah orang dek nyieun gereja betapa gampangna hese orang dek usul mun lain make demo hese tapi di Irian orang dek nyieun masjid hese jasa di udag-udag dek nyieun masjid luar biasa hese tayelah kos karari anu mentak lamun Aceh hayang mandiri lamun Banten hayang mandiri Papua hayang mandiri lantaran meureunna teu karasa uluran tangan di pemerintah ikeur carita kenyataan bae geus teu mampu berarti dakwah teh nah iyalah urang bilisan geus teu mampu biqalbi namun geus biqalbi berarti rentul dijieun kesempatan geus makin rusak tapi urang geus dibere kuda-kuda ku Gusti Allah ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum urus diri urus keluarga anak incu orang ulah sampai ke terjerumus orang bisa ngadawahan anak ge ulah boga HP geus hebat ulah boga HP nyacengnya cek anakna ai abah boga abah mah boga ge parantina leutipina doang cak anak teh nya kos kitu amat ceng ulah sok main PS nya aya abah aya sok kikituan teh di mana naon eta mah PS khususon teu bisa anak dinasehatan ku kolot sebab kolot da ge kos kitu nganasehatan kolot sok nonton TV nyacengnya aya abah eta sok dihareupeun TV naon abah mah ngadaikeun beritana doang sabaraha menit ngadaikeun berita bah aya 20 menit pan sok angel sian nembel bae deui kamari teh pan mau keur aya ting-ting teh lah bagainya Istibareres mal bisa dinasehatan pamajikan dinasehatan teu bisa ieu urang boro-boro ka batur pamajikan jeung anak ge geus jasa dinasehatan masyaallah ya akhir zaman jasa alaikum anfusakum ieu di akhir mah Sayyidina Abu Bakar cerik ge lamun jelema geus ngamalkeun ka ayat ieu meureun mana teuing lemahna eta iman di akhir zaman lemah jasa geus teu bisa urang ayeuna mah aya urang boga imah di dieu digigireun imah aya pos kamling di dinya
aya nu main gaple sapepeting geus teu bisa ngararang-larang acan. Geus teu bisa ngalarang-larang acan. Barang di deuleu ku urang budak gandeng amat deuk dilarang, di deuleu ku urang jajaro tah mah. Di tukangna aya lurahan, paingan deuk ngalarang kumaha tuh. Teu bisa, geus teu bisa. Di pangkalan ojek dirinya bari nungguan sewa nyana main gaple main remi saha nu bisa kos gitu teu bisa. Belah dituna aya nu mabok apa aya nu ngalarang geus teu mampu kuat. Masyaallah ieu geus lemah jasa berarti lemah jasa. Geus tinggal digunakeun ayat ieu alaikum an urusanana agama. Setelah ayat eta nu berhubungan jeung agama kuari Gusti Allah dek nyaritakeun ayat nu berhubungan jeung urusan dunia. Selalu kitu bae. Lamun nyaritakeun akhirat, nyaritakeun dunia. Lamun nyaritakeun jujur, nyaritakeun batil. Lamun nyaritakeun mukmin, nyaritakeun kafir. Ieu ge tadi nyaritakeun agama, kuari nyaritakeun dunia. Cuman ayat ieu mah hese jasa. Kaheseanana ti mimiti irobanana hese. Nomor kadua maknana hese. Nomor katilu hukumna hese. Iroban wa maknan wa hukman. Ayat ieu termasuk ayat anu pang hese-hesena di antara sa-Qur'an. Tanyakeun coba ka urang, emang hese? Cak urang teh lain eta bae kula mah hese kabeh. Nu kamari-kamari ge hese. Ai nanyakeun ka urang mah kabeh hese. Jadi nyaritakeun panghesena teh ieu adalah cak ahlina, cak para mujtahid. Sehingga ayat ieu teh diperbandingkeun. Aya nu nerangkeun bahwa hukum nama tetep tapi ieu adalah lapan nama mansu. Ayat ieu teh. Aya nu ngajelaskeun tetep hukumna jeung ayat tetep aya. Berbagai pandangan-pandangan para mujtahid. Wah, ieu teh lain lalagan hese jasa. Sehingga deuk yeun satu keputusan untuk dicerna ku masyarakat. Mujtahid teh supaya nikmat ieu memutuskan hukum. Aya ijma sepakat jang urang kuari. Nu mantak lamun Muhammadiyah cak jana teu meunang make ijma jeung kias cukup bae Al-Qur'an. Sodorkeun coba Al-Qur'an kita dibongkar kunyana. Makna-makna Al-Qur'an sehingga ngawujud jadi hukum. Sok. Rojong ku hadis Bukhari, mampu henteu nyana. Cak nyana tuh kami mah eta nang Qur'an ge nang Ibnu Taimiyah ieu atuh Ibnu Taimiyah teh jelema teh. Lamun maneh nyokot paham ti Ibnu Taimiyah atuh kula ge nyokot paham ti Imam Syafi'i mantap naon goblok. Aing goblok-goblok sia. Tuh ieu jelemana. Aya membung aing ge. Sieun. Teu mah eueuh lah. Aya ge hiji dua sia batak nu ku aing digoblok nu aya lah. Cenah ulah make ulama tapi nyana make paham Ibnu Taim. Atuh urang ge matak naon embung make paham Ibnu Taimiyah lantaran nyana mah jadi Mu'tazilah. Atuh matak naon deuk make mazhab Imam Syafi'i. Lamun sia konsisten, ulah make ulama, ulah make ngomong-ngomong sasatu sia ku polos sia coba. Kitu atuh deuk make Quran ku ajeuna huga teu becus sia. Deuk ngabongkar Al-Qur'an. Mun aya di aing mah disoekeun we barewek. Aing greget jasa mah di Hambalaya di Tangerang. Bu baheula mah tentrem di Tangerang. Di Tangerang eueuh nu masinikeun tahlil, eueuh nu masinikeun usoli. Aya ge di Tangerang mah di Jatigintung ge lah saperkecil geus pararaeh sama Allah. Teh aku tsunami. Aya ge di Pandeglang baheula di Menes nu ngamasalahkeun teh. Aya ge belah dituna di Cipondoh gondrong lah saeutik teh mah ka ditu. Tapi untuk ka dieu mah Tangerang Kota, Tangerang Barat, Tangerang Timur, ka ditu Timur Utara eueuh nu ngamasalahkeun tahlil, marhaba, usoli, kunut eueuh.
nu ngamasalahkeun tarawih sugan di ditu mah tarawih 20 hiji di 8 barang loba perumahan ku ari nu ngeusina urang Jogja, urang Jawa Timur, urang seberang mulai sa masjid pas ini cek nu ieu 8 cek di 20 cek ieu 8 cek 20 timbul pas ini nu belah dieu kok make tahlilan segala udah mati mah mati aja kok pakai tahlilan segala itu bid'ah. Cak anu saurang teh bid'ah ya gua udah bid'ah aja lu jangan pakai ngomong-ngomong ntar gua sobekin lu mulut lu ribut di perumahan. Tangerang mah tentrem Serang tentrem Pandeglang tentrem ieu mah satu suara didikan Sultan Maulana Hasanuddin Banten diteruskeun ku para ulama kos kieu yeuh ti baheulana ieu keur carita karuhun cerita dalilna atuh jelas aya kitaban tinggal dibaca bae kuari geus harewos bae timbul dari PKS dan lain sebagainya mentak anak urang encan beunang ku Kristen mana nauzubillah jeung ku Yahudi tapi eta tah PKS mah geus asup ka imah urang Wahabi Muhammadiyah Persis jeung sajabana masyaallah. Baheula mah aya Persis di Bandung be di Pajagalan di ditu teh tah emang didinya gudangna tapi kuari mah pan lantaran dibuka di urang loba hartina eta mah atuh hak masing-masing tapi anak urang sing hade mun henteu diajikeun ka guru ahli sunnah wal jamaah geus di waru geus aya Wahabi hiji di Tereup geus aya masyaallah ngan di Cilongok doang tatarina geus aya kembangkeun sioneun baliknya na kujar kacir eta geus unggal lembur Masya Allah keun kuari mah encan karasa kakarak pas ini kitu doang ieu lamun anak urang bodoh engke ka ditu henteu masantren akibatna serangan nu kitu terus atuh memeh kaserangku itu ku eta heula kuari geus loba nu ngalelewe lah mah geus bae mah paya-paya apa walau sok disedekahan bid'ah teh kos kitu yang moal ngocor payang mah jang geus hirupna ge kisah ayat dan bebeja kakula kos gitu di sekitar urang baca kiai teh budak ngomong kos gitu bibi endek dan teu sedekahna bibi mah cenah endek nurutan ka kiai bae sedekahan eta mun budak marah kita ka dieu bang golok pan jeung embena age saya segitu masyaallah ya ada ringgis hese ieu mah ayat ieu hese hiji jik nyaritakeun patali soal dunia ayatna ge dimimitian ku ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu iman Kristen Katolik Buddha Protestan keluar khusus jelema nu iman syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut syahadatu jadi mubtada khobarna adalah isnani Imam Imriti ngejelaskeun wal khobarus mundur tipain usnida mutobikon filafzihi lil mubtada di Imriti mah dijelaskeun mun urang ngaji nahu bahwa mubtada teh kudu mutobakoh jeung khobarna ai di Alfiyah mah geus langsung ku contoh bae mubtadaun zaidun wa adzirun khobar in qulta zaidun adzirun mani tazar geus aya di bahasa zaidun adzirun zaidun isim zat dijadikeun mubtada adzirun isim sifat dijadikeun khobar sapagodo eta teh lantaran mufrad pada mufrad geus jelas di Alfiyah mah lantaran Alfiyah mah teu meunang loba-loba bahasa tuqribul aqsa bilatin mujazi wa tabsutul badha biwadin munjazi make bahasana anu singkat tapi padat luar biasa tuqribul aqsa bilatin mujazi make lapad anu singkat cukup ku zaidun adirun tapi Imam Imriti mah ngajelaskeun khobar teh kapan isi nu diropakeun anu kudu mutobako jeung mubtadana mun mubtadana mufrad atau khobarna ge kudu mufrad lamun mubtadana tasniah atau khobarna ge kudu tasniah mun mubtadana jama atau khobarna ge kudu jama lantaran aya khobar eta adalah hukum geus berarti hukum teh kudu akur jeung nu dihukumanana
syahadatu mufrad ai isnani khobar pan teu akur teh cak alfiyah teu akur cak imri tiga teu akur hese tah mulai tah hese tah komo nu teu ngaji mah kos kitunya komo nu teu ngaji mah jacak anu ngaji ge nu ngaji baheula mah aing nyaho ai ku ari pohoan pan bisa poho ku sekupi kahalangan. Aduh, itu pakaian budak sebenarnya tuh. Aing mengalalaga siapa nu teu mondok. Nu mondok mah teh aneh tuh kos gitu mah. Teh aneh, geus mondok mah teh atuh nyaho jasa mah pokona asal geus saji jurumnya, beh nyaho tah mah. Nah di menutu mondok aing mengalalaga sia. Bungan situ mah rondok naon tuh. Hirup. Jadi akhirat itu. Pernah mondok? Henteu. Nyaho ka hukum? Henteu. Atuh ieu teh nyaho ka hukum aja teu mondok. Wayana cek malaikat di makan neraka. Aduh ulah teh malaikat teh cek nya ulah ka neraka. Umur sia sabaraha keur di dunia? 60 tahun. Teu pernah mondok saminggu-minggu acan. Henteu. Atuh sia teu nyaho ka hukum. Berarti atuh eta ngambur sia umur 60 tahun teh dipake hamburan bae. Ngan kula sok ngaji mingguan. Di mana? Di Cilongok. Di mana ngajina? Ambon. Seminggu sekali dia jauh. Mestinya hoka hukum tamang geus. Aduh cek malaikat, coba dulu bukuna. Aya ieu ngajina mah ieu aya. Tapi sia mah lain nguntungkeun guru, nguntungkeun tukang kopi ja sia mah ieu mah. Aduh masyaallah. Kerja teh hese ya hese beneran dia mah cak ulama hese ge geus perang lalaunan tatalina jeung dunia masalahna geus atuh lempengkeun make ilmu nahu bisa mubtada'na nakdirkeun mudhof bisa dikhobarna nakdirkeun mudhof bisa zu syahadati bainikum isnani bisa kiatu syahadatu bainakum lusnani bisa baik wali ditakdirkan make tasnya zawa syahadati diutak-atik atau bisa kira itu syahadatu bainikum syahadatu snain eta mah urusanna urusan alfiyah asal urang geus ngaji alfiyah bae kateropong. Soal maca teh geus moal bisa aya nu ngadeheman moal. Moal urang maca kajian kuku mah ge moal bisa aya nu ngadeheman syahadatu bainikum husnan. Goblok sia ngadeheman aing. Ti dituna kitu aing ge teu nyaho sabenerna mah. Geus balaya. Geus gaji alfiyah mah pokona mah aya nu ngadeheman urang dipolototan bae geus. Tapi lamun teu ngaji alfiyah kagak fil ard fil ardu goblok meureun aing ard sia dehem ardo sia dehem ardu sia dehem ieu mah kudu gelut ji eta aing mah lain ngadeheman sia ngadeheman naon pugu aing mah keur batuk bohong sia pugu aing disalah-salahkeun ku sia mah dah gaji mah asal teu ngaji nahu bae asal disalahkeun bae pugu batur batuk pasal salah sebab teu boga anggeran. Itu tak kuat, lamun ngadengen nu ceramah teh nu ceramah anu teu ngaji nahu atuh kadengen jasa ku ceuli badeg dog ngaji. Badeg dog yang budak maca hadis baca Quran deuh aing ngarat teu jasa ieu wakang nasehatan batur babacaana ge teu cus. Beres kumaha? Eta teh badeg asal teu ngaji nahu bae ge. Beda kurang tegep. Ieu kan tegep tuh syahadatu bainikum syahadatu tsnain bisa. Atawa syahadati bainikum isnan atawa zusnan bezusnain mangga lempeng hiji lempeng nomor kedua idopatna syahadah kana lapad baini anu asli nama kapan eta teh maedakeun kana umum berarti keseluruhan manusia tapi kulantaran diawali ku ya ayyuhalladzina amanu berarti eta
awalan ayat ya ayyuhalladzina amanu teh geus nyaeutikeun kana idopatna syahadatu bainikum nu mantak dijelaskeun dirinyana sabenerna mah ieu bahasa ya ayyuhalladzina amanu teh khobarun tapi bimanal amri syahadatu bainikum teh ieu teh khobar tapi bimanal amri lamun geus aya bahasa khobar bimana amr berarti ieu teh majaz nu kos kitu ngaranna min itlaqil khobar wa yuratil amri berarti engke ieu kasupkeun kana majaz ngan majazna berjalan dina jumlah murokab berarti engke aya naon engke rahasiana eta teh lamun di dieu khobar nu dimaksud amr teh jol we ilmu bilaga hiji ngarogoh heula urusan majazna nomor kedua urusan ma'ani panjang carita sebagai luhur bae cengkah arti teu ngaji ge puyeng buku sia mah ngomong ngaji puyeng gitu dibantak di diberean lius ihid kudu nyaksikeun eta jelema jadi bahasa syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani zawa adlim minkum sarua jeung lius ide sarua jeung gitu masyaallah lain lalagan mah tu ngabongkar kos kitu teh lain kudu otak urang idopat syahadat kana baina alal ittisa berarti teh ngajembarkeun pamilih hinana jadi badal tina lafaz idza tawadzarok nu mantak di mufradat ge ieu teh ku Kiai Jamal lantaran ku Kiai Jalaluddin lantaran ieu teh dek dipetak-petakeun engke tina hasil mufradatna dek dilempengkeun bahasana engke kanyahoan mubtada jeung khobar kanyahoan syarat jeung jawab kanyahoan engke antara sifat jeung mausufna engke kakarak dilempengkeun di maknaan engke asupna ieu maknana kana makna umum atawa khusus engke asup ilmu mantek hese ilmu mantek teh artina asal boga martil udah urang geus siap asal ayat patali jeung hukum pasti hese lamun ayat patali jeung hukum pandek menangkeun hukum teh teu sambarangan dideuleu engke hadis ieu dideuleu hadis ieu kekuatan hadis jangan maknaan ayat eta supaya nimbulkeun hukum ke kumaha dibuatlah engke ijma na ieu urang kuari mah geus tinggal mukaan kitab bae aslina meunang ti dieu mantak Muhammadiyah ndek langsung nyokot ti Quran bae mual tina hadis mandek nyokot Quran ti hadis mual hasil ulama datang ka merek pek mual bisa hiji kudu menguasai 12 pan heula 12 pan kudu di luar kalam malakat ngaran kudu malakat ngaranna sifatun dokhatun pin nafsi eta teh kudu geus di luar kepala sakira-kira urang lamun keur hees dihudangkeun aya nu nanya eta teh urang ngajawab sakumaha ngajawabna urang mun ditanya ku anak urang Fatihah urang keur hees dihudangkeun ku incu urang ke udang udang aya naon mantes ieu kana budu aya kana stain naon lam yalid walam yulad sama cak incuna jadi kieu cenah jabeda tah eta teu malakat tah si aki ge tah ka Fatihah tah entar tia kana budu aya kana emang lam yalid walam yulad heuh cak aki nanti geus ulah ngaganggu aki kerek deui tolol tah aki ngan carang tanu kitu teh mun diudangkeun teh ki udang cak incuna teh aya naon mantes iya kana budu iya kana stain teh naon ihdinas siratal mustaqim tah mah oh agak satu ki saya kabeh aksi aki ge bisa sebab tah mah ti leuletik teh dipake salat terus udang deh diudangkeun ki udang deh aya naon deh mantes ghairil maghdubi atuh tinggal walabolin amin atuh ka ditunang geus beres jadi malakat teh kos kitu tah sakira-kira urang hees dihudangkeun bisa jawab 12 pantai kudu kos kitu lamun ndek nyokot hukum langsung di Quran mana
mana jelema ku hari nu mantak mujtahid geus tutup ge lantaran anu manjing nu manjing ku hari kacaletot bae kalimat bae kacaletot engke kanan gitu ngaran nahuna kacaletot sedengkeun kapan annahu ummul ulum wa sarfu abuha ilmu nahu indungna ilmu sorok adalah bapakna boga indungna doang moal anaka boga bapakna doang atuh gaceng doang dihijikeun ilmu nahu jeung ilmu sorok. Nah, kakarak ngabijilkeun anak-anakna bisa maca kitab ngaranna. Mentak lamun bisa nahu doang moal bisa ngaca kitab, bisa sorok doang moal bisa maca kitab badeg dong. Di ditu lage geus dijelaskeun an-nahu ummul ulum was-sarfu abuha. Nahu indungna ilmu, sorok bapana. Kawinkeun nahu jeung sorok bakal bisa maca kitab. Ya di lempeng-lempeng heula ye lantaran ieu mah patali jeung hukum di dieuna dek nyaritakeun hukum nu patali jeung dunia nu asal sabab nuzulna mah kieu hiji jelema ngaran Budel agamana Islam pedagang ulung berangkat manehanana ti kota Madinah menuju Syria Syam lantaran pasar dunia saat eta adalah di negeri Syam Madinah Mekah nginduk kabeh ka Syam dengan demikian ti Mekah berangkat ke Syam ti Madinah berangkat ke Syam sakumaha Kangjeng ge harita ngadagangkeun harta Siti Khadijah berangkat ti Mekah untuk menuju Syam. Kitulah pasar dunia eta adalah mun kuari mah mun kuari Singapura. Singapura teh adalah pasar dunia. Lantaran di mana bae singgah di Singapura. Amerika singgah di Singapura, Inggris singgah di Singapura, Jerman singgah di Singapura, Indonesia singgah di Singapura, malah deka Mekah ge ka Singapura heula. Datang ka teu ka Mekah balik ke Singapura meuli kopi haji. Singapura. Haji Singapura. Tah ieu Singapura ye. Eta teh pasar dunia. Geus urang deuk meuli nanaon teu kudu ka mamana ka Singapura aya kabeh. Nemantak nu sararugih di urang mah balanjana ge ka Singapura geus embungeun didoyong. Sapira doyong. Nu jualan ge urang Padang. Ngahargakeunana 150.000 aya jadina 20.000. Asal bisa nawar bae Padang. Tapi dunia Indonesia mah dikuasai ku Padang, diakui Tanah Abang Padang, Pasar Baru Tanah Abang. Pagi Tanah Padang, wah beh Tanah Abang, di mana-mana orang Padang malulu. Iyalah, dari Singapura, eta ngaranna pasar dunia di mana bae singgah di Singapura. Des, orang dek meuli ti mimiti nu murah datang ka nu mahal di Singapura ya. Nah ieu ge Syam, untuk di timur ada Syam. Budel berangkat dibarengan ku dua manusia. Hiji Tamim nomor kedua Ade. Tamim jeung Ade adik kakak agamana Kristen Nasrani. Dina perekonomian eueuh masalah berangkat di samping nu sejen rombongan disebut kapilah nyana barengna Budel beragama Islam jeung Tamim oge jeung Ade. Kabilah nu sejen ge loba berangkat sampai di tengah perjalanan sebelum sampai ke Syam maka Budel muriang panas. Satu hari ditunggu lain makin pulih makin kritis. Nyana peutingna nulisan barang-barang. Harta saya yang dibawa, harta dagangan saya yang dibawa sekian, yang dibawa sekian macam dengan nilai sekian. Rincian barang 1 piring buatan ikat. Can aya ikat atuh itu. 2 gelas ketiga terus di antarana
aya satu wadah terbuat dari perak, satu wadah terbuat dari emas, satu wadah terbuat dari tembaga, satu wadah terbuat. Jadi rincianana aya nilai totalna harga sekian, berarti diselipkeun kunyana ieu barang-barang, catatan barang-barang di hartanyana di panghandapan. Teu nyahoeun nuduaan Kristen teh tak ada jeung tamim teu nyahoeun bahwa eta barang teh aya catatanana. Terus rapi. Satu hari, kedua hari makin kritis, ketiga hari budel mengalami luar biasa kritis. Nu terus maut. Tidinya nyana wasiat, cek budel, tamim, adei, hanya engkaulah berdua yang mengiringi saya, yang bareng dengan saya. Dengan demikian saya wasiat, andai kata saya dengan sakit ini kemudian mati, maka tolong kasih tahu istri saya, anak saya, saudara-saudara saya, ya barang ini tolonglah dibawa nanti ke sana, pulang lagi ke Madinah. Terus beres wasiat, cek duduan ya nanti akan saya sampaikan. Tekebal kerlek pai, diuruslah dengan berbagai kabilah. Biasa Islam diurus, dikubur. Nyana ngelanjutkan dagang, adai jeung kitu tami. Ternyata kabita nyana teh ieu barang-barang nu diwasiatkeun teh urang buka yuk, cek tamim teh ka ade hayu dibuka. Begitu dibuka nu lain-lain mah teu kabita, ngan aya dua wadah nu kabita terbuat dari perak jeung emas. Waduh, ieu mah mahal cenah yeun mah hargana. Ulah gandeng-gandeng yuk urang jual yuk, cek nu dua. Ya oke guys. Kuduaan nu sejen mah di talian deui, nu ieu mah dijual di itu di Syam. Harga nu luar biasa mahal. Lamun lamun naon kitu ngaranna wadah, semacam wadah kitu, piring gede terbuat tina perak, piring gede 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 tina perak, piring gede. Emang kabehal mautu maut ay asbabu tegasna pirang-pirang sabab maut. Ketika manehanana geus mengalami sabab-sabab maut, gering misalna kena musibah naon bae, misalna hinal wasiat dina nalika wasiat
manehna ngawasiatkeun meme mautna soal harta bandana eta teh kudu aya saksi-saksina itsnani zawa adlim minkum dua manusia na teh disipatan ku zawa adlin anu araradil minkum diantara aranjeun kabeh tahartina ieu bahasa teh bahasa khobari sanggeus teh kurang dimodif make majaz bakal terjadilah engke aya liusid hai jelema nu kena musibah maut kabeneran maneh teh agamana mukmin iman muslim haju maneh dek ngayakeun wasiat kudu make saksi duaan saksina tur saksina kudu nu Islam nu iman nu araradil duanana jieun kumaneh saksi ternyata di imah mababari neangan saksi teh nu araradil teh coba gerokeun coba itu Mang Muhammad jeung Mang Ahmad yang nyaksian kula dek wasiat bisa eueuh Ahmad Muhammad majak anakna itu bae soleh jeung masluh teh anggeun ka dieu aya babari dek naon cak Ahmad Muhammad da soleh masluh ieu kula asana lain deui rarasaan sada pararoek bener emang ngaji poek bener coba ya nu ieu beunta ieu cang tamaja heuy mah geulis urang Lampung ya wah ieu kieu aja teu beres ieu bae dulu nu geulis mah cang keneh bae coba ieu deuleu ieu poek tah mah emang eta naon Quran tuh kana Quran mah poek bae mah kieu haji ai kana beureum mah nu beureum tah tiung beureum cang jaknya lo di ka mamanakeun kajajaden mah gering teu beres haji emang kuane geus pararoek wasiat bae babari ka dieu mah aya naon haji wasiat jeung geus kabagian kabeh teh anak-anak nu itu geus dijieunkeun iman nu itu geus dijieunkeun iman nu kadua katilu kaopat kalima ajo melang ka si bungsu bae nya mah cekolot baheula mah kerak ayo gimana wasiat bae tah itu nu kedokan eta mah jang si bungsu bae nya saksian panjennya bahwa nu kedokan mah teu bisa diganggu kuat tah jang si bungsu wasiat tah eta kan ngeunah di imah mah aku hari di perjalanan model kibudel tadi saat manehna berangkat ka ditu agama nama Islam tapi nu ngabarengan nyana adalah Tamim jeung Ade agamana Kristen eueuh deui jang Minang Saraya iwal ti kanu duaan eta jang memang eta nu ngabarenganana kuari nyana ieu men tadi saksianana ka Nasrani ka Kristen duaan kumaha eta au akharani min ghairikum in antum darabtum atawa nu nyaksianana duaan min ghairikum ti salian agama maraneh kabeh kos baheula kajadianna Ade jeung Tamim agamana Nasrani in antum darabtum di mana nyaba aranjeun kabeh sapartum fil ardi di muka bumi ieu sedangkeun urang keur di perjalanan maka pan hese menta tulung jangieun persaksian deka saha urang menta persaksian kecuali kudu ngabarengan jeung urang kabeneran nu ngabarengan jeung urang teh ieu adalah agamana lain agama Islam kabeneran agama Nasrani misalna cara carita di dieu atawa nu kajadian kuari urang babarengan jeung babaturan urang samobil kabeneran urang dek wasiat meunang musibah wasiatna ka kafir wasiatna teh ka Yahudi kumaha ieu nu teh sagama jeung urang fa asabatkum musibatul maut kabeneran di tengah perjalanan kekenaan musibah maut sabab-sabab maut na geus aya di tengah-tengah kena kasababan maut gering misalna kemudian manehna deuk wasiat beberean deuk wasiat barang-barang deuk wasiat naon nu deuk diwasiatkeun ka kafir kumaha eta anggil tahbisunahuma mim ba'dis shalah panggil heula sanggeus tadi panggil ku urang di BAP heula introgasi heula tanya sedetil mungkin ieu teh saksi bakal disumpah cara nyumpahna mim ba'dis shalah sabada salat
di dia teh dijelaskeun bada salat asar. Kok ku salat asar kunaon sih? Lantaran salat asar teh hiji waktu anu teu sambarangan. Biasana di bada salat eta teh dipake maca Quran, dipake dumadeheus ka Gusti Allah. Lamun dina ahli-ahli Allah mah ahli tarekah, tas asar teh aya hiji waktu pikeun tadarruk ka Gusti Allah. Bada asar teh lain sambarangan. Numantak ulama-ulama kiai-kiai nu baheula ka santrina ceng sing hade kabeneran mata poe tugang gunung tak eta mah pake ngapalkeun atawa maca Quran tim mimiti wasyamsi datang ka qul a'udzu birabbin nas atawa geus bae sajuz bae tizuz di amaya tasalun datang ka qul a'udzu birabbin nas wayahna mata poe tugang gunung masing hade lantaran ieu osok loba jelema nu mamawa samping mata poe tugang gunung mah neangan ki Zaid sarwi titi Cikupa mabok ini riwayat ahad asyara eta sih ada pada asar. Da iyalah nu mentak dijelaskeun mim ba'dis shalah. Tapi pan ieu kan saksi. Sedangkan keputusan dina hadis saksi mah lain kudu disumpah. Nu kudu disumpah mah setelah kebenaran saksi teu jelas. Sanggeus teh kebenaran saksi teu jelas dari pihak pendakwa, nah ieu teh ingin menjelaskan kebenaran dirina kudu disumpah. Iyalah bulak balik ti dieu. Nah, ieu nu mantak jadi hese teh. Jangan keputusan engke dina ijma. Fayuqsimani billah wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy